Rajulun da'u imra'atun data jamali ini ila nafsiha fa'ata wa qala inni aqullahu ta'ala. Tadi terakhir jalma nalika diajak ku awewe eta awewe teh anu tidak gelisna. Gelis kawanti-wanti endah kabina-bina misalkan. Nabi kan ngajawab nate ini ahopullah gitu kan jawab teh. Nafsiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri bil hijab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa ittiba'an wa arinal batila warzuqna. Fa inna asaqul hadis kitabul talawa wa hadis Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du, puji syukur disangkakeun ka Allah Rabbul Ghafur. Di kesempatan ieu urang sadaya masih dipanjangkeun umur pikeun ngalaksanakeun ta'awuf anu maha. Mudah-mudahan waktu kesehatan dimanfaatkeun kamirig amal panampian Allah, amin ya rabbal alamin. Shalawat salam muga tetep dijunjungan Kanjeng Nabi Muhammad Habibul Ghafur anu pangkat darajat ngaluhur. Dikakantun ka keluarga, ka para sahabat kami, ngalamandar umat anu turut kamantena. Urang sadaya mudah-mudahan kenging ridho Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di kesempatan ieu urang sadaya masih kena dibasihan yuswa ku Allah bikin melaksanakan sakumaha parentah Allah subhanahu wa ta'ala melaksanakan pangkat. Pada bulan katukang geus kaliwat urang sadaya tentang masalah ibadah. Judul tentang tujuan masalah ibadah. Tujuan masalah ibadah anu yakin hayang menang ridho Allah. Menjadi pokok utama tujuan ibadah teh hayang menang ridho Allah. Salat hayang menang ridho Allah, ngaji hayang menang ridho Allah. Sagala rupa tujuanana hayang menang ridho Allah. Di mana-mana geus menang ridho Allah, bakal menang jaminan ti Allah. Malah jalma bakal ditempatkeun dina tempat anu dipikaridho ku Allah subhanahu wa ta'ala. Contohna sapertos sahabat nalika Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu perang Uhud. Kangjeng Rasul ngasungkeun pedang diacungkeun ka luhur eta pedang. Saur Kangjeng Rasul, saha anu sanggup nyepeng kana ieu pedang. Akhwada sabihan yaumal hudi. Tinya para sahabat payab syutu aidiyahum, ngabeberkeun tangan sadayana kullu insan. Sakabeh jalma sahabat ngacung ka luhur kaula anu bakal nyepeng kana eta pedang. Kadua kali Kangjeng Rasul
Rasul ngajukeun eta pedang saha anu sanggup nyepeng kana ieu pedang. Tidinya Ahzana kaum mangka cicing eta kaum. Wa qala Abu Duzana kaula anak kaula anu bakal sanggup tanggung jawab eta pedang. Jadi nalika para sahabat ditaros ku Kangjeng Rasul pangpayuna meskipun bade yang harapan musuh. Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakhodahu pageula biha dipasikeun ka Abu Duzana langsung harita Abu Duzana mangel kaum musyrikin. Simpelna nalika urang ngaji teh kudu pangheulana sapertos para sahabat nalika meskipun nyorangan bakal nyanghareupan musuh anu kacida rongkana nyanghareupan pedang kulantaran hayang meunang ridho Allah. Abu Duzana pangheulana manggal ngageset kana beheuna urang kafirin. Jadi kumaha mafhumanana nalika urang bade ngalaksanakeun pangajian teh kudu pangheulana ngan pangintenan meskipun kitu kudu dibarengan karena Allah sabab hayang meunang ridho Allah. Di mana jalma ibadah tanpa menang hayang menang ridho Allah teu dibarengan kaikhlasan mangka ibadah teh gampang. Kadua, nalika jalma kulantaran ibadahna tanpa hayang menang ridho Allah tegesna teu ikhlas. Aya hiji sejarah nalika hiji jalma rek mubaran cek bahasa urang mah jalma anu ku kakenaan kucing kulan hartaran hatena kedir teu dibarengan ku karena Allah barang datang ka eta jalma anu geuring kalakah nyebutkeun kaula mah lain hayang ku anjeun tapi hayang ku guru anjeun sabab anjeun mah rek niat mubarak teh untuk karena Allah. Pangintan di mana aya guru pasti aya santrina, di mana aya kolot-kolot pasti anakna, di mana selanjut aya adina. Lamun cek Ibu Malik mah wa mayali mudafayati khalafa anhu fi irabi ida mahudipa. Sagala rupa panginten urang rek kalaksanakeun ibadah teh kudu dibarengan ku karena Allah. Di antawis salah sawios hadis Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis anu diriwayatkeun hadis anu katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu mukarido Allah anhu ka anjeunna Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun naparin 7 golongan anu bakal kenging iu-iuhan jaga di hadapan Allah. Sab'atun naparin 7 golongan anu bakal kenging pertulungan iu-iuhan di hadapan Allah. Tahtadillah arsihi yaumaladillah illa dilluh. Dina waktu urang sadaya jaga di alam nu bakal kasorang mengpeung urang jag-jag keneh rajin ngalaksanakeun ibadah urang taliti tamaah nganyepan di antawis salah seueus hadis anu katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
Urang tek-tek hiji-hijina supaya kaharti kurang sadaya nomor kahiji anu bakal kenging ieuhan jaga di hadapan Allah teh imamun adilun. Imamun adilun disebut imam di dieu teh lain imam Jumat, lain imam musola, pamarentah anu adil. Imamun adilun nyaah kanu leutik geus puguhkeun ari kanu gede teu condong kanu ponteng. Kadangkala lamun aya jalma disebut imamun adilun anu penting kacocokan pangabutuhna, salah sok jadi bener, bener jadi salah, anu penting gede isi amplopna. Eta mah lain imam anu adil, anu kitu mah imam munafikin. Hiji wa huwa kullu man nadara fi sayin umuril khususna kanggo urang sadaya. Nomor kadua anu bakal kenging iuyuhan jaga di hadapan Allah wasafu nasah fi ibadatillahi aja wajah. Pamuda jalma anu ngora anu condong fi ibadallahi ta'ala anu ibadah ka Allah. Berang jeung peuting teu tingaleun ngalaksanakeun ibadah. Eta pamuda nu jadi generasi penerus nasau anu condong fi ibadatillahi ta'ala anu condong ngalaksanakeun kana parentah Allah wa imah khusus nu disebut amal ma'ruf nahi munkar. Nomor katilu warajulun dakallahu ta'ala khalian papadot aina. Lalaki khalian an eling kalah khalian bari keur waktu sepi papadot ngocor naon aya naon cai sosana min khosyatillahi karena sieun ku Allah. Jadi nalika urang sadaya sabada geus ngalaksanakeun maksiat ingat ka Allah nepi ka ngocor cai soca. Contona sapertos Kangjeng Nabi Adam alaihi salatu wasalam ngalaksanakeun maksiat sakali. Sabab cek Allah Adam kudu cicing di surga ngan wayahna wala taqrabah hadhihi sajarah. Wayahna anjeun ulah deket-deket jeung tangkal kai. Tidinya datang setan ngagoda ka Kangjeng Nabi Adam. Cek setan Adam lamun anjeun deket kana tangkal kai anjeun bakal langgeng di surga. Sedangkan lamun cek Allah mah lamun anjeun deket jeung tangkal kai anjeun bakal dionclah di surga. Wala taqrabah hadhihi sajarah. Kagoda ku setan. Anu setanna eta mangrupakeun lalaki anu asupna ka surga. Setan asup kana beuteung orai diantawi salah sawe sejarah. Akhirna kumaha Kangjeng Nabi Adam dionclah di surga sabaraha taun tobat 350 tahun kakara ditarima tobatna. Patallaqo Adama narima Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna ku Allah Subhanahu wa taala sabada tobat 350 tahun dibere kalimat ku Allah rupa-rupa kalimat Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Cek diantawi salah sejarah
350 tahun kakara narika ditarima tobat nepi ka ngabijilkeun cai mata getih. Kanggo urang sadaya panginten upami maksiat. Kanjeng Nabi Adam sakali maksiatna teh dioncelah di surga nepi kata tangkalan carucukan malah cai jadi hararasim hararamis horeamun dipake nutupan kaerana Kanjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa alai Kanjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam sareng Siti Hawa. Maksiatna sakali kumaha lamun loba maksiatna yakin sedangkan Kanjeng Nabi Adam dicontohan ku Allah ngan syukur sakali maksiatna dioncelah di surga apeng-apengan dialungkeun ka surga dialungkeun ka alam dunya didinya ku Allah kakara ditarima tobat 350 tahun jola kalimatna fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Kalimat anu dirinya nu dipasikeun ku Allah ka Kangjeng Nabi Allah ka Kangjeng Nabi Adam tentang ibadah. Salah saeueusna tafsir Jalalain mah bahwa nu ditarima nu dipasikeun kalimat-kalimat teh Robbana pangeran abdi dolamna ngadolim abdi ampusana kana diri abdi. Wa ilam takfir lana lamun tama Gusti teu narima ka abdi lanakunana abdi kabuktian minal khasirina kaasup golongan jalma-jalma anu rugi. Papadot ngocor naon cai soca ngocor di dieu teh lain ditampik ku awewe lain hayang boga harta titik panjang malam ditampik ngocor nyeri hate gara-gara apa tapi kate bijil-bijil acan akibat teu dilayanan ku awewe neangan sabab cenah lamun lalaki mah ditarima ngajemprak lamun teu ditarima ngotek tak baheula eta mah baheula ditarima ngajemprak teu ditarima ngotek tak ayeuna mah gede we eusi amplopna wah hayang nu kumaha bisa ayeuna anu penting loba pesakna pinuh motor lagi kadang kala ninja sok hayang nu kumaha baheula eta mah baheula disebut tarimana teu ditarima ngotek tak ditarima ngajemprak teu ditarima ngotek tak baheula mah baheula ayeuna mah teu beda deui jamana ayeuna mah sanajan nu kumaha kadangkala sanajan awakna baasajan hayang we mawa ninja ari wah kadangkala cingker awewe da ayeuna mah geus lain-lain di zaman ayeuna mah zaman ayeuna baheula tahun 85 anu kitu sote baheula sabab baheula lain baheula dijajarkeun ku almarhum ti dieu ka pasancen JTIS nu diheulakeun teh lain diheulakeun ngaji eta nya anu kitu neangan itu baheula mah bisi ditampik kapan bisi ditampik baheula mah aya mah dipicen yang asan sewe dipicen saat yang asan ge pan anu penting mah gede geus dipesa aya mah ge insyaallah kareukeun deui jadi papadot ayeuna ngocor cai socana kulantaran min khasyatillah sieun ku Allah urang sadaya sieun ku Allah sieun diterima ibadah ku Allah urang jeung penting nalika dikir ka Allah sabab yakin bakal jadi jaminan ku Allah di mana jalma anu pentingna lisanun dakirun wa qalbun syakirun di sana base lain dipake mundar mandir ka itu ka dieu lain dipake ngomongkeun batur lain pake ngarumpi tapi lisan eling beurang jeung peuting ka Allah bakal kenging jaminan ti Allah ceuk Allah hayang naon kai pasitu sakarep anjeun
Malah di mana jalma anu loba eling ka Allah wa mau khusus dikir ka Allah tina 8 lawang surga pangheulana jalma anu loba dikir ka Allah Subhanahu wa taala. Nomor kaduana lawang anu bakal dipangheulakeun ku Allah jalma anu muzaki, jalma anu beunghar bari jeung zakat ngimpakeun kana hartana Allah Subhanahu wa taala. Anu saterasna wa rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid idza kharaja hatta yauda ilaihi. Wa rajulun jalma qalbuhu anu cumantel qalbu hatena mu'allaqatun anu cumantel bil masajid ka masjid idza kharaja nalika kaluar hatta yauda nepi ka balik ilahi eta masjid. Tajama anu bakal ngieuhan lain cuman eling hungkul ingat tukul tapi prak ngalaksanakeun. Ingat misalkan tos ka bumi ieu pantau masjid sieun teu ditulakan balik deui. Bisi aya tai ono tai kotok misalkan ka masjid geuwakeun pantau tutupan sabab ingat kana hadis anu tadi wa rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Ngan wayana nalika urang bade lebet ka masjid meskipun bade nutupan bade nyana kolor misalkan tinggalin wayana cek Kangjeng Rasul nalika urang idadah kana masjid salat lapas 2 rakaat salat teh 2 rakaat disebut salat tahiyatul masjid. Tinggalin cap kerbo, tinggalin blue di masjid buat salat teh. Blue teh rokok. Tinggalin blue di masjid tas mingguan misalkan. Balik deui ka masjid salat teh asieun geus dipeka. Teu mah kadang kala nolakan teh mah pantot teh dijeblakeun asieun di dieu. Moal aya ini mah. Cek saha ini mah ayeuna mah. Malaman kahiji cenah taun ka masjid nepi ka masjid ke wah dicangan kabeh kulantaran sieun malaman kahiji cek saha. Moal mungkin jalma geus maot balik deui ka alam dunya. Coba aya jalmi anu tos pupus balik di alam dunya. Moal aya cuma dina film eta mah jalma anu film maot pan. Anu maot bisa gelut jeung anu cager eleh. Ampun kuasa kabina-bina. Eta mah kabina-bina rasana teh. Heuh anu geus eueuh maot jeung jalma anu hirup nepi ka anu hirup eleh maot kuasa kabina-bina. Ampun Gusti nah kuasa kabina ngarahul kitu. Bohong teh leuwih ti bohong anu kitu. Moal jalma moal aya jalma anu parantos pupus balik deui ka alam dunya tongkoroning sibating balik deui ka alam dunya nandangan siksaan anu sakitu ieu dia make malam kahiji eureun teu ka masjid malam katilu wah ayeuna mah malam katilu ieu malam Jumaah nepi ka malam ka-7 ka 40 ge teh daekeun ka masjid sabab sieun riri wah ceuk saha ada di imah anu karatak-karatek teh malam kahiji datang ka urang. Ampun Gusti ku borangan-borangan teh eta jelema asa kagina-gina teh borangan teh. Moal aya jalma anu pupus balik deui ka alam dunya. Sieun tah sedengkeun dina hadis ieu wa rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Ida kharaja bali ini ya taya udah nepi ka balik deui ti masjid. Ingat ieu masjid misalkan sieun panto masjid molong aya hayam ka imah pek teh aya ti kotok ti ono geuwakeun bersihan bisi katincak ku batur tungtuna dosa sabab urang apal bahwa eta teh aya tai kotok abawa dosa weureun. Ingat bahwa eta aya ti kotok tuh ayahna taya diantawi salah saweus hadis anu bakal kenging yuyuhan wa rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid hatta yauda ilaihi.
saterasna wa rajulun tasaddaq bi shadaqatin paha hata latala siman palam tak lama simaluhu. Jalma anu mikeun ka batur sodaqah teh apa gitu. Jalma anu mikeun ka batur palam tak lama teh apaleun nu kencak teh. Napi kagawena eta jalma mikeun sonapa yaminu teh apaleun anu kencak. Eta nu paling gede kana mikeun ka batur teh. Imalai di beja-beja ka batur teh kuring sodaqah 10.000 itu ka manji. Kesaleutik kadang-kala aya serolok 10.000 bawana mah ngan dipulangan jadi 800 8.500 anu mikeun mah ngasup 500 perak. Teu eraeun eta. Pikeun 500 perak duitna 10.000. Wah, dibilang heula. Cek batur mah gede mikeun padahal ngasup 500 perak. 10.000 pulangan we 8.000 tuh. Lain dibaca-baca ke kumaha mun ku batur bejakeun teh jadi masalah supaya jadi contoh eta mah. Keun bae ari ku batur mah. Bae pade kaeng dibejakeun. Ikeun supaya jadi tamsil, jadi contoh keur jalma anu tara daek sodaqah. Tuh teu naon ulasna teh kuna ku batur ku sorangan. Lamun ngabeja-beja urang sedekah ku sorangan mah mangka eta teh batal bil mani wal ada teh batal sedekahna teh. Komo lamun mereka batur mah dibeja-beja bil mani wal ada maka batal sedekahan. Wah teu dibere kuring manehna moal naon moal ngarokok blue buru dibere ku kuring moal kana cikopi bubuhan dibere we ku kuring. Batal sedekahna anu kitu teh moal jadi ganjaran. Mata yakin kudu ikhlas nalika mere keur saha bae di mana bae lamun urang mere mawe ka tatangga kabaraya wayahna ulah dibeja-beja ka batur lamun ku sorangan komo lamun teu apaleun anu kencak mah. Anu saterasna warajulun tahaba billahi wa rajulun tahaba billahi pajatama alaya galika wa parha alaiha wa parha alaihi. Jalma wa rajulun misilih mikasih silih mika cinta dina jalan Allah. Nah, urang sadaya misalkan jeung tetangga jeung sadaya silih pika cinta, silih pika deudeu, nepi ka perpisahanana. Ulah jeung tetangga jeung baraya nepi ka perbentokan mah teh kenging. Pajatama alaihi dalika nepi ka kukumpulanana ge sarua. Naon margina? Sababillana perkumpulan nepi ka jadi perbentokan. Sabab perbentokan teh sok jadi laknat. Lamun di zaman para ulama mah ittifaqul aimah teh sok jadi rahmat. Ari zikir urang mah kadang-kala sok jadi laknat. Auzubillah. Wa rajulun da'hu imra'atun data jamali ini ila nafsiha Pa'ata wa qala inni aqabullahu ta'ala. Ayeuna terakhir jalma nalika diajak ku awewe eta awewe teh anu tidak geulisna. Geulis ka wanti-wanti endah ka bina-bina misalkan. Nabi kan ngajawab teh ini ahobullah kitu pan dibaca teh. Nafsiha kada tombor ni sifat jauh kadang-kala Pak. Hari ayeuna mah beda deui Pak. Tombor ni sifat jauh ayeuna mah nu geulis teh kokot mononeun ayeuna mah. Pada ngabeubeuri ayeuna. Pada ngabeubeuri. Sedengkeun teh mah jaga di hadapan Allah Pak. Lamun teh mah ayeuna teh kabagian jalma anu geulis misalkan
Insya Allah asal orang imam bakal dipasian ku Allah. Mungkin disebut nanti widadari calon widadari surga. Sabab widadari mah cenapan lamun nyiduh ke alam dunya mangka panon poe bakal suram ku gelisna boleh. Malas nyiduh nage pan sengit kastori. Sedangkan lamun di awe di dunya mah nyiduh nage bau 7 minggu. Nyiduh nage kapan hari pamegat mah geras kulit itu pan awewe mah lamas kulit badak waduh kokorotan ku hayam pan nalika ngisi teh beda deui jeung lalaki pan laki mah lain geras kulit teh waduh nas euti beda awewe mah kitu lamas kulit badak wadukna badak itu awewe mah jadi jalma lamun teu kabagian awewe anu geulis mangka insyaallah asal iman bakal dibere ku Allah widadari surga anu cing karetit gitu cing garupai pelayan malah pelayan nanti para murang kali jeung widadari wildanun mukhalladun bi aqwabi wa abarika wa ka'si bimain surat Waqiah. Wildanun para murang kali tuh. Nah jadi warajulun dakut imra'atun datal jamal ini nafsiha fa'ata wa qala ini akhafullahu ta'ala. Coba lamun kurang diperbandingkeun awewe anu kacida geulisna misalkan nepi ka leumpang nage dibarakeun macan tenangan irungna kuwung-kuwungan kadang-kadang tarangna lancah mentarangan pipina ngadaun seureut angketna misalkan endog sapotong ngajak babarengan kira-kira teh apa coba bergato Pak diajak ku awe atau Pak tah kerja mah anu kitu mangka di mana diajak ku awewe wa inni ahobul sia kaula masieun ku Allah jawabna teh kitu kaula sieun ku Allah naon margina sabab lamun urang ningali kanu jadi istri komo bari jeung aya sahwatan mah mangka ningalina teh haram cenah teu meunang cek para pedoda teh meupeung aya gitu ya meupeung aya kapan baheula mah dina angkot teh gini dina angkot baheula mah cing haripet diukna teh sedengkeun pahareup-hareup nyokot naon nyokot rokok kahana padahal nong eta kadang-kadang mah ditong hayang ningali sakali mah teh jadi masalah ngan ningali kadua kali haram teu naon sabab eta keur kabeneran ningalina tapi lamun ningali kagok mumpung aya sakali dia ningali teu kengeng eta mah haram ningalina teh ulah lamun ningali keur kabeneran mah teh jadi masalah ya karusohan lamun ningali kadua-kaduana katilu kalina mangka eta mah teh kengeng haram ningalina kapan kitu Pak api-api ngalungkeun naon pulpen ka handap padahal bari naon ulah eta teh kengeng tah nalika dijawab nalika aya nu kitu jawabanana ini akhafullahu ta'ala kaula mah sieun ku Allah. Jadi nalika urang ningali iraha wae di mana wae lamun ningali aya sahwatan mangka eta teh kalebet ningalina teh haram. Aya ningali aya nu katingali begitu. Aya ningali aya nu katingali. Aya ningali bari jeung ramona teh dicarankeun kitu pan mumpung aya can ningali. Teu mah kadangkala anu keur mani teh ditong ulah. Eta teh kalebetna teh doraka panon anu kitu teh
doraka soca. Jadi doraka soca teh rupa-rupa. Jadi nalika urang ninggal kajalmi anu ningali komo ka era batur, kamaluan batur ditingali mal komo bari jini omong-omongkeun ka batur teh kene. Bojan teh istri urang kadang-kadang dibeja-beja ka batur teh meunang. Ulah eta teh disebut teh doraka lisan. Doraka lisan. Jadi anu terakhir anu 7 rupana nyaeta warajulun lalaki awewe lalaki nu diajak ku awewe data jamalin anu kacida gelisna meskipun teu gelis misalkan ila nafsiha paata waqala cek eta lalaki ini ahopullah kabeneran ulaki kabeneran kuring diajak ayo urang pesta jeung kuring lain gitu tapi jawabanna eta pamagate kedah ini ahopullah taala kaula mah sieun ku Allah. Naon margina eta disebut doraka panon. Aya doraka panon, doraka cepir. Rupa-rupa doraka teh lamun soca, lamun cepir pake nyaritakeun batur panginten sedengkeun yakin ieu cepil urang teh bakal diintrogasi, bakal diparios jaga di hadapan Allah. Al yauma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun bakal jadi saksi sagalupa pancat dia urang sadaya mantak mempeng urang sadaya hirup di alam dunya masih kena aya jatah restan ti Allah mempeng keneh lamun can boga pamajikan teh mah lamun can boga pamajikan masih kene aya harapan urang keur ngomean diri urang sadaya can roba beban lamun beban teh mah can loba beban kaya diantawis salah sawios hadis anu hadis ieu katampi ti Abi Hurairah jadi 7 golongan anu bakal kenging iu-iuhan jaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dina sagala rupi harapan tujuan urang sadaya nyingkah dina sagala rupi anu parantos kurang sadaya kaalaman naon margina sabab yakin urang beki ditu teh panginten beki kolot nalika umur ngurangan padahal ganti poe teh lain namahan tapi ngurangan ti mimiti jam poe jam minggu kadangkala poe jam detik jeung menit teh waktu teh lain namahan tapi yakin ngurangan umur urang teh sedangkan umur teh detik menit jam ke yakin bakal diparios bakal dipariksa jaga di hadapan Allah timimiti urang udang tina pangsarean balik deui kana pangsarean sabaraha hiji amal keur pibeukeulin balik ka alam akhirat sok paur kadangkala dina waktu salat subuh ge lain salat subuh kalaka salat subrah kalaka salat subrah sedangkan umur teh kadangkala geus balik nah beki ditu ibadah teh lain beki kalak beuh poe beki soson-soson tuh jadi yakin bakal diparios jaga di hadapan Allah urang teh meungpeung keneh aya jatah generasi penerus para pemuda jadi gaganti nu jadi kolot rek usaha ieu kolot teh digantina teh ku para pemuda menjadi penerus bangsa. Daya diantawis salah sawios hadis Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalawan mudah-mudahan harapan tujuan urang sadaya ningkatkeun amalia keur pibeukeun hirup baik hirup ayeuna anu eukeur akhirat nu bakal kasorang ngaji koreh-koreh cok koreh ayeuna ngaji ayeuna dipake lain keur jaga tapi keur ayeuna contoh dina poe Jumaah kadangkala ini pangpaneurina balik mah sok hayang pangheulana ngawakong heula imam geus khutbah kakara tarajal ampun aku asa kabina-bina coba asa kabina-bina imam geus assalamualaikum kakara tarajal
Berarti eta teh ngeusul kabagian teh kurban teh korban nog bari nog ge kacing calang eta teh. Nogna teh nog kacing calang. Geus asup teh ka masjid ngawangkong deui. Naon nu diwangkongkeun coba? Nu diwangkongkeun naon? Sedangkeun lamun jalma ngawangkong di masjid, imam keur khutbah mangka pakod lagau. Laga anu kitu teh cenah. Jalma laga ngawangkong keur mainit balikna initna pang paneurina. Initna pang paneurina kadangkala geus paneuri teh ngawangkong deui. Nu lain-lain ngawangkongna teh. Mangka eta teh jalma anu jumaah kitu teh pakod lagau. Laga jumaah teh tuh. Keresahan wae eta mah. Tunjukkeun kasih A si B maka kudu diikatkeun amalia teh kitu. Disebut amal ilmu manfaat teh kitu urang teh. Jadi panalika urang hayang minang kurban onta teh gini kudu init pangheulana initna teh. Initna teh pangheulana lain init pang paneurina balik pangheulana malah balik lagi kana-kana teh mangajrem. Nalawang patos sir katinggalan ku batur tuh. Ini teh geus diuk teh ngajak ngawangkong kana hareupeunana. Ageureuneung khutbah anu ngawangkong ampun kuasa kabina-bina jelema. Daya kang urang sadaya ningkatkeun ti ibadah teh jadi ayeuna ngaji ayeuna oge pake bisi kakeunaan kurang nalika init pangheulana dina salat Jumaah init pang paneurina balik masuk hayang pangheulana bari jeung ngageureuneung ngawangkong lain-lain. Lamun teh ngawangkongkeun ekonomi dunya pan teu meunang teh. Lamun jalma di masjid datang ke masjid komo bari ngomongkeun masalah dunya dilebur cenah ibadahna teh tuh dilaknat ku malaikat. Malah malaikat waktu Jumaah imam keur khutbah teh malaikat teh ngupingkeun khutbah cenah kitu dina hadis gitu. Ngupingkeun khutbah malaikat teh nyatetkeun dina lawang panto geus naek ku imam teh kana mimbar. Ngupingkeun malaikat teh kana khutbahna imam cenah kitu. Urang jalma anu nit pang paneurina mah dituliskeun ku malaikat teh urang. Dituliskeun tuh rek piraku make teh kabita. Taya salah sawios hadis daya mudah-mudahan urang sadaya rek ngalaksanakeun ibadah, ngalaksanakeun amalia urang sadaya ningkatkeun ibadah, mudah-mudahan amal urang sadaya keur pibeukeun hirup ayeuna akhirat nu bakal ka sorang urang sadaya mumpung keneh urang jagjag ningkatkeun amal amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma jama'an marhuman wa tabarukuna ba'da ma tabarukun ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.